Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ibu miwah bapak sadaya anu kusim kuring dipihormat, sababaraha waktos kapengker aya pangawasan di babakan makar. Emot al Ustad Oom ngajelaskeun ngeunaan ayat anu kusim kuring dibacakeun di akhir muqaddimah nyaeta surat Al-Ahqaf ayat ke-35 upami telepat. Ayat panungtung, ayat pamungkas. Kacindekanana werehing amal urang moal bisa ngasupkeun ka sawarga upama teu dibantuan ku sabar gitu panginten. Nah, Bapak miwah ibu sadaya anu kusim kuring dipihormat, Imam Ibnu Jamaah baris ngagambarkeun kalintang pisan pentingna sikap sabar dina diri urang sadayana. Jadi sabar teh kasabaran urang kalintang luar biasana. Nah, sabar kalintang luar biasa pentingna di diri urang sadayana. Margi ku kasabaran urang bisa ngahontal sakabeh hal anu disawang, anu diimpleng ku kasabaran eta teh. Nanu mawi naha beti asa kitu gitu. Di antawisna Imam Ibnu Jamaah baris ngagambarkeun nyaeta asobru ala ta'alum, sabar dina diajar. Nah, sabar bet kudu sabar dina diajar. Sabar dina diajar ku sabab tiap waktu, tiap menit, tiap detik urang kasibukeun ku perkara-perkara duniawiyah. Anak itu sakumaha pidawuh Rasul yen kapunjulan kaonjoyan anu ngarti numi banda ilmu eta seperti bulan ala sairil kawakibi, dibandingkeun bentang-bentang anu sakitu lobana. Janten kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Nu kurang katinggal bulan teh leuwih moncorong, leuwih badag daripada bentang-bentang, sanajan bebeneran nama bentang teh leuwih badag, jauh leuwih lega, jauh leuwih jebar batan bulan. Tah fadlul alim alal abid, kautamaan jalma nu mibanda pangarti batan jalma anu ngan sakadar ibadah eta teh kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti digambarkeun bulan dibandingkeun jeung bentang-bentang nu aralit. Kacida pisan katinggalna katempona nalika ku urang sadayana diteuteup, nalika ku urang sadayana diperhatikeun gitu. Umawi aya hadis sanaos dhaif, tapi hadisna ieu teh secara maknawi tiasa nanti mantosan kana sakur-sakur jalma anu boga sumanget dina nyuksruk nyiar ilmu. Kusim kuring didugikeun tadi di nanti di mualimin aya hadis kieu sa Rasulullah, sakali deui hadisna sanaos dhaif tapi ieu teh secara maknawi tiasa diangge. Saur Rasulullah, idza dhaharatil bid'ah wal fitan, lamun geus nampak ebreh kabid'ahan, pagawean-pagawean, ibadah-ibadah nu anyar anu teu dicontohan ku Rasul jeung fitnah-fitnah nu kalintang lobana,
Fal yuzhiril alimu ilmahu, maka jalma alim, jalma nu ngarti kudu ngaebrehkeun ilmuna ka batur. Simkuring mah tadi ngagambarkeunna sapertos naon? Sapertos nabi yang memaklumatkan dirinya seorang nabi. Orang lain tidak mungkin tahu bahwa dia seorang nabi kalau dia tidak memaklumatkan diri. Teu ngaebrehkeun, teu ngailankeun kanu sanes. Ieu teh problem di urang teh kieu. Upami ibu bapak sadayana sak nyeri wawas bu, ibu nyeri wawas, bapak nyeri wawas, sumping ka mana bu? Ka dokter gigi. Uninga dokter gigi di mana? Margi aya pelangna dokter gigi gitu. Dokter gigi saha tah aya pelangna. Nah bet aya pelang sangkan batur aruningaeun sangkan batur apal yen manehna anjeuna inyana boga kapakaran, punya kepakaran dalam wilayah tertentu sehingga lamun jalma nu gering nyeri huntu, nyeri wawas, maka datang nate kasih dokter eta gitu. Tah jalma nu alim ge saur Rasulullah hiji mangsama kudu kitu. Kudu ngaebrehkeun ilmuna, fal yuzhiril alim ilmahu. Maka jalma nu alim, jalma nu ngarti kudu ngaebrehkeun ilmuna ka balarea, sangkan naon? Sangkan batur apal. Mun masyarakat, mun jalma-jalma sabudeureun boga masalah, maka teu kasaha eta jalma nanyakeunana. Mun jalma-jalma sabudeureun kagungan naon teh? Kagungan kasempitan, kagungan bangbaluh teu saha nanyakeunana. Numawi ikhwati iman rahimakumullah, ieu pisan anu penting dina tolabul ilmi teh gitu, dina tolabul ilmi teh. Nah, digambarkeun tadi dina ayat awal simkuring macakeun surat Al-Ahqaf ayat 35. Tadi diuningakeun oge ka murang kali di mualimin teh. Saur Allah Subhanahu wa taala fasbir, prak hidup kudu sabar. Kama sobaro ulul azmi minar rusul. Sakumaha ulul azmi ti kalangan rasul geus migawe sabar. Berarti sabar teh diperdi. Tah fasbir didinya kagungan domir anta. Biasana hitob anta teh kasaha bu pak? Anta teh hartosna anjeun, arta teh hartosna hidup. Tah nalika Allah nguningakeun fasbir maka domir anta teh kasaha kintan-kintan? Ka Rasulullah. Sapertos kecap ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikro teh domirna ka anjeun. Nalika Allah nguningakeun, nalika Allah midawuh ikro, hitobna ka saha tujuanana? Ka Rasulullah. Ikro anta gitu asli nama. Ikro anta, prak baca ku hidup, prak baca ku anjeun Muhammad gitu. Ari kawajiban maca teh khusus kangge Rasulullah. Henteu, ternyata hitob kangge Rasulullah, hitob oge kangge urang sadayana. Nak mangka nalika Allah nguningakeun ikro, prak baca ku hidup yeuh Muhammad, maka kewajiban maca teh sanes nganukul kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umum kangge umat mukminin sadayana. Margi naon? Margi hitob ka Nabi Muhammad, hitob oge kangge urang sadayana. Cobi dina surat Al-Ahqaf tadi diuningakeun. Fasbir, prak hidup sabar kasaha ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika Allah nguningakeun fasbir, prak hidup sabar ya Muhammad, naha urang teu diperdih pikeun sabar? Diperdi. Dah hitob kangge Nabi Muhammad, hitob kangge urang oge. Nalika Allah marentahkeun ka Nabi Muhammad, parentah oge ka urang. Anging aya khususiat gitu.
Naon hususiat teh? Hususiat teh nyaeta padamalan Rasul nu dihususkeun kangge Rasul. Contoh, pameget kengeng nikah langkung ti hiji tapi diwates jantan opat. Opat teh maksimal. Rasulullah langkung teh eta dina satu waktu maka diperbolehkan. Saum wisol kengeng urang, wisol teh teras nyambung unggal dinten teh kengeng, tapi Rasul kengeng. Tah aya hususiat ieu maka jelaskeun kajentrekeun sabadana. Maka nalika Allah ngoningakeun fasbir baka prak sabar hidup Muhammad, maka parentah pikeun urang sadayana. Nu janten patarosan naon nu dimaksud sabar? Ari asobru teh saur para ulama di antawisna Imam naon Ar-Raghib Al-Asfahani duni maksud al-sobru teh al-imsaku fidikin. Nahan diri dina kaayaan dikin, doekin. Aya nu maca doekin, aya nu maca dikin. Nahan diri dina kaayaan sempit. Nahan diri dina kaayaan aya dina bangbaluh, aya dina karipuh. Talamun urang nahan diri maka eta teh secara bahasa disebutna sabar. Urang keripuh, urang keur aya dina bangbaluh, aya dina madorot, secara bahasa disebutna teh sabar. Eta teh tah nu mawi dina bahasa Arab aya kakecapan sobartu dabata. Abdi ngasobarkeun ieu onta atanapi abdi ngasobarkeun ieu sato. Dabah teh sato nu biasa dijadikan alat tunggang. Alat kendaraan, maaf. Dijantankeun alat kendaraan, dabah gitu. Atanapi hewan melata disebut dabah. Dina bahasa Arab aya kekecapan sobartu dabata abdi ngasobarkeun dabah. Naon maksudna sobartu dabah teh? Habastuha bila alapin. Abdi ngajaga ieu sato, ngajaga ieu onta, ngajaga ieu kuda bila alapin teu dibere hakanan, kahakanan. Hartosna teh berarti urang ngahaja ngurus eta onta, ngurus eta kuda sangkan aya dina karipuh, ta eta sabar secara bahasa. Atuh Kang Isan sabar teh kudu ripuh, ta eta mah baru secara bahasa. Jantan secara bahasa sabar itu al-imsak, nahan. Oleh karena itu para ulama bahasa menyamakan antara sabar dan saum. Tah dina hadis geuningan asyamu nisfu sobri gitu kan. Ari naon teh saum teh eta sawareh setengah tina kasabaran. Asyamu nisfu sobri. Saur Al-Fadol bin Duken dina kitab Hilyatul Auliya, wasobru nisful imani, jeung kasabaran teh setengah keimanan. Jadi keimanan orang setengahna bakal ku kasabaran. Jadi eusina ku kasabaran. Nu mawi ka hartos ibu bapak sadayana. Naon nu disaurkeun ku Ustad Om. Dibabakan makar kamari-kamari. Yen urang bisa ngajejegan diri urang sangkan asup sawarga teh ku kasabaran gitu. Margi naon? Margi asobru nisful iman. Sareng Allah moal ngalebetkeun ka sawarga jalmi anu teu aya keimanan. Sa maha hampura Allah, sa maha heman Allah, Allah moal ngalebetkeun ka sawarga. Tah maha hemana Allah teh di mana? Allah baris ngalebetkeun hiji jalma ka sawarga. Sanajan dina hatena aya sakeprul kebul keimanan. Mislu dzarrah. Dzarrah teh barang nu kacida leutikna zarah teh gitu. Seperti atom kan teu ketinggal.
Zaroh teh seperti atom. Hal nu kalintang pisan leutikna teu katinggal. Tapi Allah baris ngalebatkeun eta jalma ka sawarga gitu. Tah nu mawi kaimanan teh kalintang pentingna. Tah kaimanan setengah tina kaimanan teh dieusi ku kasabaran. Sabar teh kalintang pisan pentingna. Sakumaha dawuhan Rasulullah nu sanes. Nah Rasulullah secara bahasa sabar diartikeun saum teh margi Rasulullah kantos ngeningakeun. Riwayat Ahmad hadisna hasan saur Rasulullah siyamu syahri sobri wa salasati ayamin min kulli syahrin yudhibu wahara sodri saur Rasulullah teh. Dina hadis hasan riwayat Ahmad Rasulullah nguningakeun siyamu syahri sobri tuh penyebutan lagi sobri sanes syahri Ramadan sanes syahri siam sanes siyamu syahri sobri saum dina bulan sobri. Naon bulan sobri teh? Bulan Ramadan. Anu Ramadan salami sasih eta dieusian ku saum. Wa salasati ayamin fi kulli syahrin jeung 3 poe dina unggal bulan. Maksudna naon Bu Pak eta teh? 3 dinten dina unggal sasih teh ayamul bid. Ayamul bid nalika panon poe katingal moncorongna. Pun teh panon poe bulan katingal pisan gitu. Pertengahan bulan. Saur Rasulullah yudhibu bakal ngaleungitkeun wahara sodri kadengkian yang ada dalam hati. Saur Rasulullah teh bulan Ramadan ditambihan 3 dinten unggal sasih maka baris ngaleungitkeun kadengkian hasad-hasad nu aya dina hate urang sadayana. Tadi ku Rasulullah digambarkeun saumna teh disebatna sasih saumna teh nyaeta syahri sobri gitu. Nah sapertos kitu margi saur Ar-Raghib Al-Asfahani diuningakeun li'annahu nau'un minhu kusabab sabar teh itu bagian penting tina saum gitu. Nu mawi saum eta disebat kasabaran. Nah ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipihormat kalintang pisan pentingna sabar dugikeun ka Rasulullah muji jalma nu sabar. Ajaban li amril mu'mininya ajaban li amril mu'mini mangrupakeun katajuban urusan-urusan mukmin mah ida asobat husarou sakaro mun tumiba ka eta jalma asarou kabunga kagenah kabetah sakaro eta jalma syukur wa ida masathu dorou mun tumiba ka eta jalma karipuh kamadorotan sobaro eta jalma sabar. Jadi saur Rasulullah mah kudua hal eta bakal jadi kahadean pikeun urang sadayana. Nu mawi sababaraha kali geuningan tepenting ya eta geuningan usajena sababaraha kali tepenting rek bunga rek sangsara punten beunghar atawa sangsara gelis ganteng atawa goreng patut jembar leutik atanapi naon teh pinter bodoh jeung sajabina nu penting mah bisa ngadeketkeun urang kana kahadean ngadeketkeun urang ka Allah. Tah Bu saur Rasulullah mun tumiba kasayan mun tumiba kagenah kabetah mun tumiba ka bunga eta jalma sakaro syukur mun tumiba karipuh eta jalma sabar. Tah duanana teh saur Rasulullah kahadean eta teh berarti kahadean teh naon kahadean teh karipuh jeung kabunga. Tapi karipuh jeung kabunga ge nalika urang sadayana hade dina nangkep karipuh jeung kabunga eta nangkep karipuh jeung kabunga eta teh kada hade
Karipuh nalika ditangkap ke urang, karipuh eta kudu jadi kasabaran ke urang. Kabungah nalika ditangkap ke urang, maka kabungah eta jadi syukur pikeun urang. Maka dua-duana teh sae saur Rasulullah teh teu aya nu awon hiji-hiji acan saur Rasulullah teh. Eta pentingna kasabaran urang sadayana. Nah ibu bapak sadayana, ari sabar teh nya mangrupa-rupa gitu. Aya sabar dina kamaksiatan, aya sabar dina kataatan. Angke baris kagambarkeun, sim kuring sering ngawulangkeun kisah ieu sababaraha kali. Imam Ahmad bin Hanbal teh ulama madhab. Anjeuna salah satu di antara ulama 4 madhab yang luar biasa. Jadi kabayang kasawangnya kapungkur kalintang seueurna para ulama, mangrebu-rebu ulama mucunghul 4 gitu. Sanaos dina sababaraha hiji kisah mah seueur ulama, tapi nu dugi ayeuna gitu 4 gitu. Berarti teu sajenius kumaha ieu jalmi-jalmi. Dina yuswa 7 tahun apal Al-Quran, dina yuswa 10 tahun apal kitab Al-Muwatta, terus teh dina yuswa lilikuran can sawawa geus apal kitab Al-Mubarak, jeung sajabin Ibnul Mubarak punten. Berarti sajenius kumaha gitu. Ieu teh nuju murang kalihna. Kumaha atikan, didikan, winaya nu jadi sepuh kana ieu jadi murang kalih. Tapi orang mah tepegat harapan, tepegat harapan. Ternyata ada para ulama dulu itu yang pintarnya itu, cerdasnya itu kakolotnakeun. Misalnya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu belajar agama dari umur 40 tahun. Umur 40 tahun Imam Al-Kisai teh. Jadi umur 40 tahun baru belajar agama, baru belajar qiraat, sampai sekarang dikenal sebagai imam qiraatnya. Ibu-ibu tah, nah sak ngawas mah. Nah, sak ngawas tajwid mah. Imam Al-Kisai itu kayak geningannya seueurnya bunya aya Imam Qolunnya, Waros, kemudian Ibnu Katsir, ta imam-imam nu eta di antawisna ada Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu belajar agama umur 40 tahun. Tapi dia menjadi seorang yang pakar dalam qiraah Al-Qur'an, kemudian diakui sebagai kepakarannya. Bahkan ada ulama yang umur 70 tahun, belajar agama, kemudian eta ulama teh dipiguru di ilmu ke Imam Bukhari. Coba bayangkan, Imam Bukhari yang hafal 300.000 hadis, 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif, dan punya catatan 600.000 hadis. Imam Bukhari teh janten moal sagawayah guguru, tapi ada ulama yang baru belajar umur 70 tahun. Itu janten dasar nama mungkin hanya dasar bahasa Arab saja. Tak apal mana mantuk, mana mafhum, mana hadis sahih, tak apal itu udah diajar karek 70 tahun. Tapi baru beberapa saat dia menjadi ulama besar sehingga para ulama-ulama itu berguru kepada beliau. Tanu mawi pelajaran kaki orang sadayana. As-sabru ala ta'alum, sabar dina diajar tadi seperti yang digambarkan tadi di awal kusim kuring ucapan Imam Ibnu Jamaah. Nah ibu bapak sadayana, Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama luar biasa, membuat satu kitab namanya Kitab Al-Musnad. Nah muridnya ada namanya Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad itu kitab Musnad tapi hilang peredaran, mafqud. Sehingga kalau disebut di dalam beberapa kitab Imam Bukhari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya periwayatan 5.000 lebih hadis. Di mana eta nganana cobi? Upami orang muka buku hadis, buku-buku hadis. Sahabat Abu Hurairah itu punya periwayatan 5.000 hadis lebih. Bahkan ada yang mengatakan 7.000 hadis lebih. Tah etangan eta di mana kintan-kintan nomotkeun ibu bapak. Dan nalika urang muka musnad Imam Ahmad teu dugi sakitu etanganna teh. Tah Imam Ahmad itu mengumpulkan seluruh hadis yang ada di dalam yang hari ini, yang kemudian hari ada di Kutubus Sittah.
Tadi kumpulkeun ku Imam Ahmad teh. Sanes dikumpulkeun sih eta nu kutubus teh araya gitu di Musnad Ahmad. Tak ada muridnya Imam Ahmad namanya Baqi bin Makhlad membuat kitab Al-Musnad yang mafqud sampai hari ini tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Ini pentingnya kita untuk mengarsipkan naskah. Sehingga dulu itu Pak, di Baitul Hikmat di Baghdad, perpustakaan yang sangat besar Baitul Hikmat itu. Dijaganya oleh siapa? Oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad menjaga perpustakaan yang sangat besar. Ada 3 perpustakaan yang sangat besar. Yang paling besar itu Baitul Hikmat. Ada Baitul Hikmat, perpustakaan Nizamiyah, kemudian sama di daerah Baghdad, kemudian ada perpustakaan Mahmudiyah. Mahmudiyah itu ada di daerah Mesir. Sehingga manuskrip apa saja itu ada di sana. Nah, buku-buku yang ada di perpustakaan Baitul Hikmat itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Sehingga ilmu apapun ada di sana. Dikatakan ilmu apapun ada di sana. Maksudnya ilmu yang ada di dunia ada di sana. Terjemahan-terjemahan dari kitab Yunani, dari kitab India, dari penerjemahan mana itu ada di Baitul Hikmat Bu Pak. Gitu. Namun sayangnya itu Hulagu kan, Mongol. Hulagu kan datang ke Baghdad, membakar seluruh buku-buku yang ada di Baitul Hikmat. Sehingga dikatakan sungai yang ada di bukan Tigris Efrat apa ya, saya lupa lagi, sungai yang ada di daerah Baghdad itu sampai hitam. Kenapa hitam? Karena hasil pembakaran buku yang sangat banyak. Itu eta teh Bu caritana teh. Lamun henteu mah Islam sangat berjaya hari ini harusnya. Karena buku yang dibakar yang sangat banyak itu, sehingga manuskrip yang ada pun itu dipaling tuh ke orang barat. Sehingga kalau ibu bapak nanti anak ibu bapak menjadi peneliti hadis, manuskrip asli Imam Bukhari itu di mana? Itu ada di Milan. Gitu. Ada di Milan, di Itali. Bukhari nu saha? Pan Bukhari teh nu urang sadayana. Anu makamna kapanggih gara-gara saha? Soekarno eta teh gitu. Soekarno mengadakan kerjasama dengan Gorbachev, presiden Rusia pada waktu itu. Kemudian Soekarno memberikan syarat kalau misalkan ingin pro Rusia atau ingin pro Uni Soviet, memberikan syarat ente cenah kudu bisa manggihan makam Imam Bukhari. Maka kapendak makam Imam Bukhari teh dugi ayeuna gitu di Samarkand yang ada di daerah Uzbekistan, di Samarkand. Beliau lahir di Bukhara. Imam Bukhari itu imam luar biasa sehingga dipanggil Amirul Mukminin fil hadis. Lah panjang teuing urang nyarita ka dia Bu. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu suatu ketika di penjara. Tadi dicaritakeun nya, diulang deui nya barudak wayahna nya. Imam Ahmad bin Hanbal itu Bu di penjara. Jadi urang mah teu sapira lah, teu sapira. Misalkan ya Allah nah abdi teh can dipaparin wae bumi teu sapira. Ujian orang mah teu sapira. Imam Ahmad itu dipenjara di 4 generasi khalifah. Khalifah Al-Amin, Khalifah Al-Ma'mun, adiknya Khalifah Al-Mutawakkil dan Khalifah Al-Wathiq. Di 4 generasi khalifah. Sehingga dikatakan bahwa di zaman Imam Ahmad itu disebut sebagai Yaumul Mihnah. Apa Yaumul Mihnah? Yaumul Mihnah itu hari ujian, cocoban nu kalintang luar biasa. Nah, bahkan kata Yahya bin Ma'in, Islam itu dikuatkan oleh 2 orang. Oleh siapa? Oleh Ibnul Khattab Yaumur Riddah, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat, di hari pemurtadan, wa ibni Hanbalin yaumal mihnah, kata beliau. Dan oleh Ahmad bin Hanbal di yaumul mihnah, hari ujian. Kenapa? Karena pada waktu itu di 4 generasi khalifah dikatakan bahwa khalifah tersebut mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk gitu. Rada lieur punten Bu Pak kieu cohak nama kieu lah. Rada lieur memang ieu teh, tapi kedah didugikeun ku sim kuring. Al-Quran teh kalamullah. Ari kalamullah teh dawuhan Allah, laresnya. Kalamullah teh dawuhan Allah gitu.
Nu janten pasoalan upami kalamullah dawuhan Allah Al-Qur'an nu aya di urang nu katinggal ku urang aya hurufna cetakan ieu cetakan itu aya Quran versi Kolun aya Quran versi Waros aya Quran versi Imam Hafiz jeung sajabina tah eta teh ciptaan makhluk ciptaan lamun ciptaan berarti hadis anyar gitu lieur nanti didinya Allah teh kodim. Naon kodim teh? Kodim teh temi banda waktu, Bu. Disebut kodim teh. Naon ari kodim? Kodim teh dina bahasa tauhid mah, dina bahasa ilmu ketuhanan mah disebatna temi banda waktu kodim teh. Kodim teh sanes heubeul sanes, tapi temi banda waktu. Tuh, Allah mah teu temi banda waktu. Kangge Allah mah teu pantes. Iraha Allah aya teu pantes. Margi kekecapan iraha mah ku margi tos aya konsep waktu diciptakeun. Ayeuna kapungkur jaga anu kasorang tah urang tiasa nyawang hal eta teh ku margi waktu tos diciptakeun gitu. Tah ari Al-Qur'an diciptakeun ka dieunakeun cek saha cek Mu'tazilah eta teh kitu. Mu'tazilah mangaruhan khalifah nu opat tadi Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Wasik, Al-Mutawakkil sehingga ulama-ulama nu kagungan kamandang yen Al-Qur'an teh kalamullah di penjara aya opat urang di antawisna nu paling sohornya eta Imam Ahmad. Dugikeun ka kieu tah aya nu wantun harita mah Imam Asy-Syafi'i mah dugikeun ka kieu nolak bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Itu memakai surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kadituna naon, Bu? Allamal Qur'an. Terus khalaqal insan. Kenapa Allah kemudian tidak menyebut di dalam Al-Qur'an khalaqal Qur'an? Berarti Al-Qur'an itu bukan makhluk, bukan diciptakan, tapi kalamullah. Sejatinya ada pada Allah sendiri gitu. Hiji mangsa Imam Ahmad teh nyaturkeun datang khalifah kalau tidak salah Al-Mutawakkil atau Al-Wasik kemudian dibarengi dengan salah satu ajengan Mu'tazilah gitu. Kemudian ditanyakan hari tadi cenah ngimpen naon, kata Imam Ahmad begini, beliau menjawab, saya bermimpi Al-Qur'an itu dikubur cenah. Ajenghok tah khalifah teh nah naonan cenah eta nyarita teh sangeunahna Al-Qur'an dikubur itu suatu penghinaan. Heueuh pan ente eta teh nyarita kitu teh. Ari makhluk mah bakal sirna. Ari makhluk mah bakal leungit. Ari makhluk mah bakal eueuh. Siga urang, moalana urang teh moal hidup abadi, teu immortal urang teh gitu. Aya di kuburna kepajaratan, di pajaratan. Ta Al-Qur'an ge lamun ente berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka Al-Qur'an teh itu bakal dikubur siga makhluk-makhluk nu sejen untuk menolak bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Singkat carita kieu, Bu. Imam Ahmad bin Hanbal teh di penjara di opat generasi khalifah ditangtukan 18 cambukan oleh Diwan. Diwan itu seperti DPR atau seperti kepolisian pada hari ini Diwan teh. 18 cambukan atau seperti kejaksaan lah. Saraparantos ditangtoskeun 18 cambukan, kemudian dia mengeluh. Aduh, cenanya capek. Nyeri unggal poe 18 cambukan. Itu 18 cambukan itu baru awal. Nanti di masa khalifah dua khalifah terakhir, Imam Ahmad itu ratusan cambukan per hari. Supaya dia merujuk pendapat dia tentang Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kudu boga kamandang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Tos we kitu. Teras anjeunna teh mengeluh, dia mengeluh. Kemudian ada orang yang menarik bajunya di belakang. Ya cenah. Ya Syekh gitu. Wahai imam cenah. Alieuk Imam Ahmad teh, man anta? Saha cenah salira teh? Ana Abul Haitham Alisut Taror. Saya itu Abul Haitham, seorang pencuri ulung, sehingga tidak ada orang yang tidak mengetahuiku tentang dunia pencurian.
Siga Rafael Alun lah ayeuna mah. Moal aya nu teu apal teu uning Rafael Alun gitulah. Atawa kasus anu kamari 270 hiji triliun. Tidak ada yang tidak mengetahuiku di dunia pencurian, di dunia kejahatan gitu. Nah naon cenah kitu. Ta ieu wasiat upami telepat kantos didugikeun ku Simboring, wasiat seorang pencuri, seorang yang suka berbuat salah kepada imam besar yang hafidho alfi hadisin, yang dia hafal dan paham 1.000.000 hadis. Jadi salamina hafalan itu bisa membelenggu atau bisa ngabeungkeut karena ikatan batina. Tadi wasiatan teh ku pendosa dia itu. Naon si wasiatna? Faqad sobartu alat fitoati syaiton ala ajli dunya. Aku saja bisa sabar dalam taat kepada setan. Sabar taat ke setan. Berarti aya sabar dina kamaksiatan eta teh. Faqad sabartu fi taati syaiton li ajli dunya. Pikeun urusan dunya naon maling teh. Saya we bisa taat. Saya we bisa sabar dina urusan kataatan kana setan, dina sabar urusan kataatan kana punten. Dina sabar dina kamaksiatan. Saya wae bisa sabar dina kamaksiatan. Kata Abul Haytham, dugikeun kitu apa diurang kitu, sabar dina kamaksiatan. Ngadago-dago sangkan hayang bisa depo teh, kitu eta teh. Tuluy nabung. Geus boga 1 juta didepokeun. Tuh ayeuna teh keur usum bu eta teh. Ayeuna teh usum depo ayeuna teh nu gambarna Zeus eta teh. Iklanna loba ayeuna teh. Di media sosial tah nu gambarna Zeus eta teh power bu. Pami ibu bapak muka IG aya gambar Zeus, tah gambar Zeus eta teh judi online. Gitu, depo gitu ya, depo deui. Tuh hayang depo wae sabar. Nya. Nu hayang depo 1 juta. Judi online 1 juta. Dan Indonesia itu parahnya judi online terbesar se-alam dunia. Indonesia itu adalah penyumbang terbesar judi online se-alam dunia. Se-alam dunia akhirat sadayana lah. Se-alam Indonesia itu teh. Maksakeun. Keur depo teh tadi kasih Zeus teh. Percaya kan Zeus. Terus depo. Hayang depo 1 juta wae kudu sabarnya, nabung terus. Geus nepi 1 juta didepokeun. Leheung meunang. Ieu mah meunang henteu. Bari meunang bebendon ti Allah gitu. Ari meunang mah kanikmatanna bisa keneh kaasaan di alam dunia, sanajan ke di akhirat disiksa ge. Tapi ieu mah meunang henteu. Geus kitu teh nginjem ka kolot, nginjem ka dulur-dulur, nginjem ka bentuk-bentuk ribawi. Eta nu parah mah, dugikeun ka caturkeun jalmi yang orang yang sudah edik, yang sudah kecanduan depo, itu hilang harta bandana. Jika rerencangan Simkuring 2 mobil leungit, imah hiji badag ical gitu. Dina depo eta teh bu kecanduan. Nya dina kamaksiatan wae kudu sabar tuh kukumpul. Dina kamaksiatan teh kudu sabar. Maka kata Abul Haytham Al-Suttaror kepada Imam Ahmad bin Hambal, fasbir anta fi ta'atillahi ala ajli din. Maka sabarlah engkau, saya saja sabar untuk mengikuti setan, maka seharusnya engkau lebih sabar dalam menerima putusan Allah karena urusan engkau itu urusan agama gitu. Berarti sabar teh aya 2, aya sabar dina kamaksiatan, tadi nuturkeun setan, aya sabar dina kataatan, nuturkeun Allah kalih Rasulna. Tuhnya sabar teh sapertos gitu. Saatos nareng saya Imam Ahmad teras anjeunna ngadua ka Allah.
Nah ngadua ka Allah eta cenah. Ku ucapan Abul Haytham kaula jadi ngarti karena urusan kesabaran. Dugikeun kalau ngaduana sering aja nama rahimallahu Abul Haytham, ghafarallahu li Abi Haytham, afallahu an Abi Haytham. Mugi Allah ngahampura samudaya kelepatan kesalahan Abul Haytham. Teras ku Imam Ahmad teh didoakeun. Teu nya sabar teh kitu. Nah, tadi diuningakeun di awal muqaddimah, di akhir muqaddimah surat Al-Ahqaf ayat ke-35 anu tadi dicaritakeun kekecapan teh ka anta fasbir ka Nabi Muhammad tapi hakikatna pamerdih kangge urang sadayana. Fasbir kama sobaro sakumaha nu parantos dilakonan kasabaran eta teh kusaha ulul azmi minar rusul. Saha ulul azmi ti antara para rasul teh. Nah, eta saur sada om aya dua versi nya. Versi nu kahiji sadaya rasul anging Nabi Yunus bin Matta, versi kahiji. Sim kuring loyog versi kadua. Versi kadua diuningakeun ku Mujahid bin Jabr anu engke ditafsirkeun ku Imam At-Tabari dina tafsirna. Janten Imam At-Tabari nyohagkeun tafsiran ieu. Sore Imam At-Tabari nyutat ucapan Mujahid bin Jabr, Imam Tabi'in dina masalah tafsir. Hum satun, bahwasanya ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, nu katilu Nabi Musa, nu kaopat Nabi Isa, nu kalima Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Taya 5 berarti numutkeun Mujahid bin Jabr gitu. Kang Isa naon hubunganna sareng ucapan Ibnu Jamaah bahwa dalam belajar itu harus punya kesabaran. As-sabru ala ta'allum. Sabar dalam belajar. Nah, da hiji mangsa mah ternyata aya di antawis ulul azmi nu teu sabar dina diajar. Nya. Cobi kekecapanana fasbir maka prak hidup sabar. Ka Nabi Muhammad eta teh. Dikumkeun ka urang. Urang kedah sabar. Kama sobaro sakumaha nu parantos dilakonan. Ulul azmi ku Nabi Nuh, ku Nabi Ibrahim, ku Nabi Musa, ku Nabi Isa, ku Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, berarti sadayana ieu jantan picontoh. Tapi ternyata dalam realitasnya ketika kita belajar ilmu, ulul azmi di antawis nu 5 ieu belajar ilmu, ternyata aya masana teu sabar. Aya masana teu sabar. Kacaturkeun nalika Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa teh tadi kalebet nu nabi kasaberiji dina ulul azmi Bu. Anu katilu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Diceritakan bahwa Nabi Musa itu sedang berkhutbah. Nanti hadisnya begitu panjang, dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas ada yang mengadu kepada beliau bahwasanya Naufan al-Bakali itu mengatakan bahwa Musa yang diceritakan dalam Musa pencarian Khidir itu bukan Nabi Musa alaihi salam anaknya Imron gitu, bukan. Kemudian kata Ibnu Abbas itu suatu kebohongan yang sungguh nyata. Dicaturkeun ku Ibnu Abbas teh panjang hadisna. Singkat carita kieu, ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah, berkhutbah di depan banyak orang, di depan Bani Israel, kemudian ditanya, "Man a'lamun nas?" Siapa orang yang paling berilmu, orang yang paling berpengetahuan di dunia itu? Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Ana." Sayalah orang yang paling berilmu. Tidak ada yang lain. Dalam riwayat An-Nasai begini kalimatnya, ma'a'lamu ahadan a'lama minni. Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih berpengetahuan daripada aku. Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripadaku. Tidak ada yang lain. Begitu. Kemudian Allah menyebut di dalam hadis tersebut, fa'ataballahu alaihi. Kemudian Allah menegurnya.
mencelanya Taba itu. Celaan yang sangat besar, sungguh luar biasa. Fataballahu alaihi. Dicelalah Nabi, ditegurlah Nabi Musa alaihi salam. Aya cenah hamba kaula bi majma'il bahrain. Tempatnya itu bi majma'il bahrain, antara dua lautan. Ada yang mengatakan antara dua lautan itu ada di daerah Persia, ada di daerah Syam, ada di daerah Afrika. Mana-mana rupa-rupa. Nu penting tempatnya ngaranna Majma'ul Bahrain. Terkadang Majma'ul Bahrain itu sebutan bagi delta. Uning abu delta. Delta itu pertemuan antara laut dan sungai. Ta eta ya delta. Ta eta teh dikatakan juga Majma'ul Bahrain. Nah, setelah singkat cerita diantar ku Nabi oge ngaranna Yusha bin Nun, namina Yusha bin Nun. Singkat cerita ical. Nanti ical lauk. Kemudian hayu urang balik deui ka ditu cenah ka tempat anu dituju. Nah, eta dituduhkeun ka Nabi Khidir alaihi salam. Nah, Nabi Khidir teh dianggap sebagai orang yang punya pengetahuan hikmah. Momowi lamun ngobrol jeung anu sok Pak ngobrol jeung kitu Pak. Nah eta kepercayaan aya walinya eta teh. Tah, aya wali biasana kepercayaan kitu mah. Nya wali nama wali naon we eta mah bade wali murid, wali santri, wali kukun. Sehingga orang-orang itu menjadi punya cita-cita kaharep teh yang jadi wali karena naon? Hayang bisa ngapung cenah gitu. Hayang rokiburih. Hayang naik nanti rih itu. Hayang naik angin cenah gitu. Da biasana wali mah gitu. Wali mah geus teu kudu salat. Wow, eta teh caritana. Orang-orang yang punya pengetahuan kewalian itu, atau maaf ya, bukan pengetahuan kewalian, karena wali itu disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang punya cita-cita hal semacam itu, kemudian dimasuki oleh huropat, aya lebarna teh, aya huropatna, sanesna teu sae urang ngaji wali, tazkiyatun nafs, justru bagus. Saya ustaz juris juga sedang mengkaji itu. Cuman eta sok kaasup anu karadituna tah anu aranehna tah. Asup kana ngimpi panggih gitu eta teh ejeng Raden Kian Santang anu rek ngaislamkeun ramana teh eta dina lagu Yayan Jatnika teh sa Prabu Siliwangi alim di Islam ke anjeunna aliman gitunya lagu sancang eta Yayan Jatnika engke gara setel dina YouTube Bu. Saya eta tah kisah Prabu Siliwangi norek di Islam kan kono jantan murang kalihna Raden Kian Santang alimen gitu eta teh. Tah impianana teh ieu we pendakna teh. Tah pendak sareng Nabi Muhammad, pendak sareng saha? Syekh Abdul Qadir Jilani. Pendak abdi cenah tepang tadi sareng Syekh Abdul Qadir Jilani aya payunan abdi. Masya Allah. Tah kitu Bu eta teh. Eta lebar kalebatan huropat model gitu. Orang yang punya pemikiran hal semacam itu kemudian diiming-imingi gitu. Lamun tepang sarang Nabi Khidir ta eta wali nu geus luar biasa. Jadi wali teh seueur Bu eta teh. Ieu mah murni dina kitab. Dalam kitab Tazkiratul Aulia atau kitab karangan Imam Al-Asbahani dikatakan bahwa ada wali teh seueur, aya wali abdal. Wali abdal mangke saur Hasan Al-Basri teh moal leuwih ti 40 urang. Wali teh gitu. Wali teh moal langkung ti 40 urang saalam dunya teh. Lamun ngantunkeun hiji wali nu sanes wali. Saha urang teh uninga. Nu penting aulia Allah, wali-wali Allah teh tangtos dina Al-Qur'an. Cuman jangan mendaku saya wali seperti mendaku bahwa saya dzurriyyah Rasul. Saya itu turunan Rasul dan harus dihormati. Teh. Kehormatan itu makanya kata Rasulullah, kehormatan itu bukan pada itu. Lain gara-gara turunan orang lain. Fatimah saja kalau mencuri akan aku potong tangannya, kata Rasulullah. Gitu. Nah, dimasuki oleh huropat-huropat semacam ini. Di antaranya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu diceritakan dalam kisah-kisahnya tentang itu kisah huropat ya mah. Bahwa dia itu mencari ainul hayat.
Ainul hayat itu apa ya? Air mata, air keabadian. Hayat itu kehidupan, air keabadian, air kehidupan. Yang mencari air hayat itu dua orang, konon katanya. Nabi Zulkarnain, ya, Zulkarnain, disebut Zulkarnain itu karena mempunyai dua tanduk. Zulkarnain. Eta mah urang sadaya takedah uninga. Nah tanduk leres, nah tanduk na mahkota takedah uninga. Anu menjarakeun saha? Dajjal, sanes Dajjal kan? Ya'juj Ma'juj itu teh Zulkarnain itu yang berhasil memenjarakan Ya'juj Ma'juj gitu. Yang konon katanya sak ilmu percenahan mah eta teh penjara Ya'juj Ma'juj teh aya di tembok Cina. Ilmu percenahan boy mada namina ge. Aya dua orang yang mencari Ainul Hayat itu. Yang pertama adalah Zulkarnain, yang kedua adalah Nabi Khidir. Sehingga engke kacaturkeun singkat carita yang bisa menemukan Ainul Hayat, air kehidupan, sumber air kehidupan, sumber keabadian itu adalah Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir itu konon katanya hidup sampai hari ini, Bu, eta teh. Maka sok aya geuningan abdi parantos tepang sareng Nabi Khidir. Tah kitu eta teh caritana teh. Ku sabab Nabi Khidir kagungan ilmu hikmah yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa teh cerdas luar biasa, Bu. Nabi Musa ketika tepang sareng Nabi Khidir dia mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Apakah aku boleh mengikutimu supaya engkau bisa mengajarkanku rusda? Rusda itu apa? Puncak tertinggi dari ilmu pengetahuan. Hikmah. Ilmu hikmah. Tadi kacaturkan giniannya Nabi Khidir ngabolongan kapal. Secara logika naon di bolongan atau jadi karem kapal teh gitu. Atau jadi karem parahu teh. Kemudian membunuh seorang anak kecil, kemudian merobohkan bangunan. Nah naonan atau dosa maehan anak kecil teh. Itu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Ilmu itu, ilmu hikmah. Ayeuna ngaku-ngaku boga ilmu hikmah. Cik, nabi lain, wali aku-akuanan. Bade naon? Kemudian hari ini muncul orang-orang yang punya ilmu hikmah. Maksudnya ilmu hikmah anu keluar anu yusodi mis syariah, anu menyulayaan kana syariat. Begitu gitu. Begitu, mal mungkin menyulayaan kana syariat. Nah, Ibu Bapak sadayana, nalika tepang antawis Nabi Musa sareng Nabi Khidir nu diucapkeun ku Nabi Khidir ka Nabi Musa naon? Bukan Nabi duka sanesnya penting Nabi lah pokokna mah lah ieu teh Khidir teh carita nama Nabi lah. Nabi Khidir ku Nabi Khidir ka Nabi Musa naon nu diobrolkeunna? Ngajawab nanti nu dicarioskeun ku Nabi Khidir ka Nabi Musa naon? Innaka lantas tati'a ma'iya sobron. Saestuna salira mah moal sanggup diajar sabar nalika diajar ka kaula. Tuh. Cobi, urang wih deh kana ayat, sekedik deh ibunya. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir maka prak sabar hidup. Kama sobaro sakumaha nu geus dilakonan kasabaran eta ulul azmi ku ulul azmi. Aya Nabi Musa teh di dinya. Aya Nabi Musa. Minar rusulit di antara para rasul. Tapi buktina dina wilayah diajar mah teu kitu Nabi Musa ge. Saur Nabi Khidir ka Nabi Musa innaka lantas tati'a ma'iya sobro. Salira moal bisa jeung sanggup sabar nalika diajar ka kaula. Buktosna nalika kapal parahu di bolongan nanya, nalika Nabi Khidir ngaroga hala mulang kalih protes, nalika ngarobohkeun bangunan ternyata teu saluyu Nabi Musa teh. Berarti asobru ala ta'alum teh luar biasa abot. Nah luar biasa abot gini. Kieu cek ulama hadis
man talabal hadisa aplasa sing sahanu diajar hadis maksudnya sanes diajar hadis sungkul diajar sakabeh ilmu agama sing sahanu diajar ilmu agama aplasa eta jalma bakal pailit hirupna aplasa aya pulus artosna naon pulus ditambihan alif linapi jadi aplasa hartosna naon pailit hirupna teu boga duit dugikeun ka kieu para ulama mah abdi ngagaleuhan kitab diajar ka tiap guru hatta bi'atu tosta umi sehingga abdi dugikeun ka abdi ngical sadaya parabot pun biang dugikeun ka kitu tuh nya abot dina asobru ala ta'aluma tanu mawi mudah-mudahan urang sadayana disabarkeun dina diajar anu anom sok mudah-mudahan naon teh umurna yuswana dihadekeun dina diajar margi min ahami mayubadiru bihil labibu syarha sababihi eta nyata diajar anu parantos sepuh tong pegat harapan da geuning para ulama ge aya nu diajarna nembe sepuh mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala dina diajar nyuk cruk nyiar ilmu mudah-mudahan dientengkeun kangge urang sadayana boboh sapanon carang sapakan tutus langkung ke panghalang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.